Lalampahan teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain dewek oge yakin teh kana diri sila lain teh daek kikituan so teh sila teh keur cala lagur da keur gering aya panyakit memborah kikieuan si teh moal lah da pikiranana sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayaknya lah di dia we heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawales ai wawales jelema teh ya tadi akhir tina pagawean tadi dia merenang dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maut saacana mati teh pek letikeun di dieu kurang diletikeun kumaha diletikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganyang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barang nama ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samping tak itu bagong beda paham sautak saeutik cecok kuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain da dewek mah nanyakeun mungkul ai nu sok silih segag naon tuh ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teh dimekarkeun hartina teh dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lampahan Nabi Adam mah heula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nya ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah ta urang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka
haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadi nanti sungut ke sungut da gering ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh gering teh bisa ngajawab nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pet ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa sih abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah namanya aya abad kemang abah namanya aya abah Dodi si telenges teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu kitu teh ada ampun alah aduh manawi teh aya nona igun iya alah hapunten shalmet nya nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super shalmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tina tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud wungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira Bapak mau amek pakai amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot ai kamampuhan jelema mah terbatas jang jadi dulek ditanyakeun ku selain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot
cenah dunya masih keneh genylong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Tah bapak geus kumeledang di dunya. Ai bapak Nabi Adam lain. Lamun bapak ngaku Nabi Adam, kapan bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab, ieu butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we kabatur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar. Bapak maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Akuanan. Ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ributan teh. Jadi diskriminasi jadi naon? Jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh kaing. Jadi kontroversi nya. Ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can dibejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genylong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya, malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula. Eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Sa anu meulina atuh tah eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuana nya. Jadi kontroversi teh. Nah hayang sohor hartina bapak teh tina ku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Halus jang. Halus ilai. Pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya. Ulah heran nanyakeun nya paha gitu. Cing kapan bapak mah tuang rama Sang Hyang Wenang, tuang eyang Sang Hyang Tunggal. Kari-kari ayeuna ngaku dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapak tos kumelendang di dunya. Kumaha ieu? Kapan dewek oge turunan ti dinya? Turunan Nabi Adam? Ngan dewek masih cingso teh dina Gunung Simul. Aya dina Sagara Siloka. Ngansik dina Pasir Silib, malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar, malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning. Pajarkeun paragi usaha, paragi dagang, padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu. Hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu, bumi na lain Semarna. Ai Nabi Adam di jieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Euy. Allah anjir kayaknya. Da dewek babacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut teh oge sok tempo ku sia.
lamun hatena keruwet mah tetap jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong 3 mili. Uluh. Artina meureunnan lain asli kieu. Si laingna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Oh atuh da beh dieuna mah kejeung aya kuburan Semar cenah. Moal ara rebel mah kitu. Nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah. Sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon? Gorowong kagring. Jeung oh molongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia na molongpong da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme tah sia teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme cimareme teh masih teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh lain-lain mikirna ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa sembah-sembah keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah aya teh disembah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir euy aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis dari aing talete deui can ka harti mah tulisnya dele ketek ngaheureuyaan ongkoh di kakolo teh nya apa ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh dalah ngomong cek ka mana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah mah ieu perbah eueuh teu ngarti teh seren kita kan hanya kok sok can tamat sia nanya teh tah teruskeun atuh bongan sia nu nanya teu tamat aing mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasabat ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae
kaharti gitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana gitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh pabandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya aki-aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak kitu ya hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek deuleu urang kaalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh hartina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dihebere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunan abdi teh boga salah ka Bapak Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku Bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunia sakitu di udag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar sok tanyakeun ka kiai ai dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti di kita alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu nitah modal teh kola teh da di akhirat tuh tenang modal sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya tiga batang kehidupan dunia nya teu akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekkeun kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku ieu didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu adalah jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba itu bisa ngarealisasikeunana
nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah eta ku jara rawuh euy ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah lieur Pak lieur pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet gerjing dek ka mana sia init Allah yu aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh tah eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi radang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongan ya Pak Gusti Pak Wongan wong teh jelema nya Pak atau nyot beung jang nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek bagamar gamaran cermin sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal aslina mah urang teh di akhirat boh ngaku urang si koneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangi jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katang tos ada
dina lebah dia balik we kana pokok itu cenah cek yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunia teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam ngaboga naon pancen teh Pak tugas teh naon kayaknya pancen urang di dunia teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna dasar resna pikeun ibadah ka anjeunna pikeun ngabdi ka mantenna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres daya deui keteguan leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal cenah anu bakal nepi mah eta urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup ai boga boeh iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malah kojitu munapuroda ngali gincing dile balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan di boehan ge kudu hirup make jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon ha rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal lain mawa nih boh hade boh goreng di ditu mah akibat gitu kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucungik sia mah ini pabeuli nyarita hayang aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun nirapat tetah teh kasi ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan bener pondok rarawat teh kitu heuh panglempengkeun panglempengkeun kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu sok atuh pangmenerkeun gajah teh ninggal gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning kumaha bi teh kitu gajah cing cek si laing gajah amal anu goreng gajah karena gajah gadingan gajah maung belangna digadingkeun gadingan amal hade karena gajah gadingan jeung maung geus era sia era ku si api oman era da pono era betak kitu we cinek nama urang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mungpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak munculna merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa riung mungpul cirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan
tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasi tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari maka nyataan ulah hirup cek urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mada North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting maka nyataan sedikit bicara banyak kerja sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya dah jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya tuh ulah diperingati nya diperingati unggah tahun geura aya unggah poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler tah nya nu mawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan gua aya ge memeh main rebutan teh geus rebut wae perebut kadudukan perebut pangkat perebut jabatan silih siku silih jejeg geuning bari sabangsa teh aya tarik tambang nih padahal ku siniri kitu ge teh benar kan jeung aya aneh aya nama tibalik ujang tibalikna kumaha baheula mah karuhun urang bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah bus kana obang dibui di jariji besi jelegur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngaman tuluy jadi jibut aya nama pejabat heula tuluy diobang kaituna teh geus gara roblog ge meureun Pak nya nah bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan aya hutan teh pan aya menteri na menteri kehutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara ngotan baheula mah nya benar eta didenge-denge teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida teuing teman bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi anu pupuhna teu bermoral ai pupuhna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi da di Dagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab gitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug aya ajab leuwih gede nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah
bener kemana nu alah iya ya Pak dek nyalahkeun saha Karengheng ku dedengean. dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan Jauh-jauh oke ka Bang. ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke Bangkong bawatrek. bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong duh power demo bener ya di antarana bangkong oman bongan bangkong yang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya nyata ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu tuh nepi we karaeng disebutna we rorongkeng rorongkeng ngangan rorongkong rorongkeng tina harengheng ku dedengean naon sababna sabab ieu teh bangkongna masih keneh ngajedog di jero liang bisa cekolot baheula bakat tentrem ieu nagara lamun bangkong geus ngaheum-heum liang anu saralah teh eta bongana ti lawang ninggal ka jalan ngaran-ngaran ti lawang ninggal ka jalan mada sanes deui saha pijalmeunana grepek nu mung kageleng anu hayang kageleng roda padahal urang di dieu teh kageleng teh ku roda alam Kagiles ku roda alam. ngan bongana atuh da ti lawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah tah hartina teh bangkong ngaheum-heum liangna ke solusina kumaha teh ka aya negara teh ye ha solusi naon jig-jig teu nyambung atuh pan solusi mah anu sok newakan mobil geuningan STNK di eta mah polisi atuh degekeun sia jadi dagor ke koi Solusi jeung polisi teh jauh. solusi teh jalan keluar kumaha ieu cing da kudu sararea atuh moal bisa sewang-sewang eta atuh da manunggal kesatuan jeung persatuan ngan ukur jadi slogan we kanyataanna mah da papisah geus sok da sewang-sewang oh sapu ayeuna leupas tina sabeungkeutan da kahancuran kaituna ge nya jadi jalan keluar nate urang sararea cekolot baheula bisa bakal ngawujud dina sagala rupa widang asal dina otawa nu ngeusian ieu nagara teh nyaeta ku budak angon tepiran budak angon domba. bisa negara bakal pinangih jeung waluya tapi nu ngeusianana teh kudu ku budak angon heueuh ujang kumaha ieu ngalilieur batur ai bokap ngalilieur kumaha jang jelema teh nu palalinter itu teh anu bergelar cing rasional bicara teh itu teh jelema teh nu palalinter anu dijadikeun pamimpin anu dijadikeun pejabat teh nu pinter geus hampir teu becus komo budak angon kudu napak ngomong teh
Poslin aki-aki we. Lain hahaha. Budak angon ucu tah di dieu urang cing apa karena ilmu palasipah. Palasipah teh naon? Filosofi, falsafah. Nah. Bid'ah. Falsafah nanahaun. Da sia mah kitu. Cegekan hirup teh sia. Bari teu ngarti. Bari sia ge teu ngarti deui. Ukur ngagedak. Ya, bener teh. Aya bener ceuk Allah disebutna mutlak absolut dogmatis. Dengekeun. Aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk falsafah, aya bener ceuk umum. Dengekeun sia. Aya bener ceuk umum. Ceuk umum kadang-kadang patongong-tongong jeung ceuk ilmiah. Contona sok umumna di urang nyarita panon poe bijil ti mana? Sok. Ciwetan. Yakin? Leres. Ceuk saha? Ya umum ge nyarita atuh. Bijilna ti ciwetan. Tah ceuk ilmiah mah henteu. Lain Gitu. Nah, kumaha gitu? Da panon poe mah cicing. Da bumi nu muih. Kapan rarasaan mah orang teh pan sidik di wetan air rarasaan lain rasa gitu jauh tina rasaan ieu nya nah bet atuh geuning da bumi nu muih panon poe mah cicing nya tah aya deui ceuk falsafah kumaha cenah sabenerna panon poe teh geus biji ti kulon ayeuna teh Tuh. wah mau jauh tah jauh ceuk kolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gera deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang geura prak geura pangihan sirikna satangtung diri geuning Gitu. eta mun jauh-jauh na teh ayeuna panon poe biji tewetan kumaha maksudna heuh dibacana ku falsafah Beunangna kue. tah ilmu teh nah ai falsafah ilmu saha Cing. yo dibid'ahkeun teh babatok sia mangeran kagolongan sia teh benar Benar. cing kalloh mangeran megrasok Sing lempeng kanyeuna. mengeran kana gulungan gulungan jadi panon poe teh biji ti kulon ayeuna teh ha maha tah ceuk falsafah teh kumaha kieu jang panon poe biji ti kulon teh cing sok buktikeun jelaskeun abeh ngalalarti da ieu teh sesa-sesa penjajah teh urang teh jadi barutek barelet Oh, apa lagu geuningan. jadi bangsa nu sensitif teu kaopan teu payaan gini baheulana da ku penjajah teu meunang sakola Benar. jadi we bararodo Apa lagu geuningan. bodona teh dikatotoloyo Oh, ini tak gitu. rajin pinter kabalinger deui tah panon poe biji ti kulon teh ari panon poe teh kahirupan ha tak kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus ngandalkeun urang barat ai barat mana kulon tuh matak panon poe biji ti kulon jadi barat-baratan ngaranna teh bangsa urang teh geus ka barat-baratan hahargaan kumaha ceuk dolar adat-adatan kumaha ceuk urang barat bener pakaian kahakanan budayana segalana teh kanginum-nginum inum mah ge nurutan orang barat da aya kesenian jeung budaya urang barat anu aya gelar di urang teu abdol mun teu bari mabok mabok Cocok.
tuluy diserang ku papakaian barudak gadis we ayeuna geuning dibonceng ku motor dan tungirna teh kadeuleu atuh Kata mah turun tina angkot gini tina angkot. bari leumpang teh geuning buja teh kadeuleu leuheung lamun teu sing kayoan. Alah. Untungna teh Pak. Tuh korban mode tadeuleu geus kamarat-maratanya om wing Meni malalesin hujan. teu sangka ada wala bapak aing profesor le Saja bicarana akademis euy Urang teh kapikirnya kan. kurang mah teu kapikiran. Wah menyaan nepi ka dinya. Kadaharan teh nya wah. nya leres Ai turun tina angkot. cantina kahakanan bangsa urang ayeuna geus gengsi ngakan kulub ganyol dan nu dihakana hambur duit ger pasea fried chicken Dunkin donut hotdog bisa Mending geus teu apaan kana goyobon. Don King Don Not. malahan ditawaran karedok eta ku dewek barudak ayeuna apa itu korodok gitu. Ini mau peuyeum cenah. Ini peuyeum apa itu peuyeum. Bener bedok. Nya. Itu peuyeum. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang ya Pak Tapi ka diluli-lulinya asli. Geus eueuh aslina kan. ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung ekstasi magadon sabu-sabu Ganja. sedangkan eta anu keunana teh deui nonoman heueuh pemuda sedangkan pemuda teh sok diayakeun sumpah sataun sakali sumpah pemuda mana buktina Mana tulang tonggong negara teh? Wah ka negara teh mana? Anu disebut harapan bangsa teh eueuh di dieu. anu disebut harapan bangsa teh mana deudeuh bangsa urangnya Pak deudeuh teuing cu da eta budayana atuh da sedangkeun naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana heulaanan budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah teh bahasa Masana. tak urang teh geus kalengitan basa urang budayana naon baheula mah da zaman dewek di SR basa Sunda teh diajarkeun unak usuk basa Nya panyungsi basa. panyungsi basa Bener teh. wawangsalan ayeuna mah tong boro muridna guruna oge kadang-kadang awut-awutan basa Sunda teh Geus bapaca. geus gengsi deui ngomong basa Sunda teh Bari jeung dahar ngitung di Sunda. deudeuh Sare. Geus eueuh we kesunaan. nya leres Bapak kacekok ayeuna teh urang teh ku modernisasi Nya. KPP. ku teknologi KPPN teuing teh. ayeuna we di imah kitu di imah da lain salah barudak sebenarnya mah Deui. Kolotna kene. dan ninggal dina keterangan mah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih eta mah kumaha inung bapana dek dinasranikeun dek diyahudikeun ayeuna mah kumaha atuh da barudak teh di imah dicekok ku PS da baheula mah diburuan teh main keleci bubuyan galah gatrik sonah Oray-orayan. sasalimpetan oray-orayan ayeuna pada PS we tong borok make jeung deungeun-deungeun anak dalang disadiakeun wayang kalah dijejak ai wayang teh geuning kalah disumputkeun kalah dijual Gamelan di kilo. gamelan di kilo Oh, seri itu sih film. tawang deui kanu tadi ulah ngabutut bangkong naon yen bisa ieu waluya nagara tapi nu nyicinganana budak angon maya ai budak teh lain budak ololeho tapi
ai budak di dieu nyaeta anu salila na ngabdi nu salila na ngabdi lamun jelema pinuh ku pengabdian lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung tah nu kitu deuleu naon sababna sabab janji pangeran dina katerangan memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula Gitu. jadi budak di dieu teh anu ngabdi sabab nu ngabdi mah moal jauh tina pitulung bener jadi lempeng jeung keterangannya tah iya karena budu teh heeh ai angon tah ieu teh sabenerna jelema teh geus teu bisa ngangon hawa nafsuna ai ngomong dek sunah rasul padahal rasul pangeran teh kantos jadi budak angon heula nya Pak Artinya cing atuh cing kaangon eta hawa nafsu sabab naon moal aya nu leuwih berat tibatan perang silih tema nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang gitu bisa kendalikan hawa nafsu nuhun Bapak paingan eta nya ceuk aing ge Bapak aing mah batok bulu si madu mutiara tertimun deh ieu nya leres Pak Bapak teh keur abdi mah harta karun benar nya disebut harta karun tertimbun kitu ya bener nu mawi dewek bisi dewek isu pageto paeh ya ulah waka Pak ulah waka Pak can tamat abdi teh ilmu teh ih ngaran-ngaran umur ucu ukur kegaduhan ulah waka Pak heuh ngabdi ieu can kawin ongko abdi teh bisi ai geus kitu mangga harewosan kana silih-silih lain anu bakal jadi doraka pisan mah nyaeta di mana si lain geus ngadenge hukum geus ngadenge katerangan tuluy teu dipigawe ai dewek mangan ukur nepikeun digugu nuhun henteu urusan sewang-sewang mun teh mah dewek teu digugu ku si lain moal amak da urusan si lain moal dihisab aya jelema nu teu digugu ning ambek belikan teh nepikeun mah nepikeun digugu nuhun teu paduli teuing salah diurang nya nya Pak bebas alhamdulillah Pak nuhun Pak brai we hulu teh ieu abdi gitu dah nuhun Pak nya tak itu cung dek mi HP dewek teh sisir jeung minyak karena pribadi kadek kaansroman leungeun mi HP pikir jeung niat bisi kadek kaangsonan deungeun bisi kalalanyoan nyawa ceuk urang wetan mah ojo leno sampean ojo neko-neko ojo neko-neko sampean gitu cek urang Madura ulah terlena hirup teh leres kitu nya nuhun Pak ngagebrai abdi tak kitu kade nya kade entong make jeung mikiran batur usaha maju batur bangkrut anu penting mah ilaing we heula nurulung kagering-gering mikiran batur bukan pribadi keluarga naon reset jang biasa nu kacangrum tah kitu jang muhun Pak tanya nama balik we kana obrolan anu pokok naon atuh Bapak teh kieu urusan dia ing kumaha tuh ieu teh Pak jadi dewek
nyalukan ilaing teh geni aya maksud tertentu juga dia nyaeta dewek teh ngabogaan maksud tapi ieu maksud teh mat lamun teu satuju ulah nepi ka nimulkeun papaseaan lamun satuju tuturkeun gitu kandungan hati amanat teh anu jadi kandungan nya hati ngan meureun dewek teh rek menta kamandang ti si lain gitu cing sok coba itulah mempeng rada cerah sokenya gawe santai tenang santai sok atuh tanya nu hayang naon atuh kieu nya sakali deui mun teu satuju ka dewek ulah nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun nya naon atuh teh pangna ilung inung si lain diinitkeun ka sekar mume jeung si gareng dewek teh sabenerna mah hayang boga pamajikan deui kita nunduk rana atuh urang mah kadenge naon eta ku si lain kadenge bubuyus ya bieu ngomong nah aya kumaha be teh Pak sekali deui cenah dewek teh dek boga pamajikan deui ta ieu teh kulantaran diridoan ku inung si lain kumaha ku kupingan bapak palai garwaan deui anu disetujuan ku si mak cinek nama bade ngamadu bade ngawayuh bapak teh bade mogor teh dek mogor cing kanya sok kumaha kamenan komentaran kanya sageus gede urang teh tah kitu kasaha hari eta awewe na teh kurang pertapan banyukan sana kakasihna teh Dewi Nilaningrum geus aya nu dicita-cita tah di eta pertapan teh aya mawar bodas waduh ku dewek dek dijugjug kolot eta make jeung mawar bodas teh alah dek mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul anu kolot teh dibejaan ku batur oh kitu tah kitu deh menta diantar kai lain dewek dek pojoan deui komentar si lain kumaha idem sok aka idem ngiringan wae ka aka idem ayeuna mah zaman demokrasi terbuka masina baheula demokrasi teh disimpingan disunatan teno tapi punten ye sok kongan disuhunkeun tadi disuhunkeun kamandang kumaha cek si lain henteu abdi mah teu satuju naon upami bapa ina garwaan deui bade ngawayuh abdi teu satuju sabab tangtos aya sabab moal pati-pati atuh logikana oge atuh da ayeuna kaayaan bapa teh teu sarua jeung Pak Haji Apo nya benar artinya bapak itu tidak ada lipak maneh bawa sendiri jadi nurus tunyung disebutna nurus tunyung teu ngukur ka kujur teu nilih kaayaan ku barudak ngora mung eleh peta ku barudak ngora nepi ka mung eleh peta aduh hayang anu ngora deui kitu na bapak bade garwaan deui ma oge can disenangkeun ku bapak teh nya
cacak hiji teteh umur 2 bari mate putri raja di negara Sekar Mume nepi ka waduh luar biasa itulah istri sajati ti emak hese neangan bandingan hese geulis banding we jeung Dewi Subadra Megarwa Dunungan nya mesti kana geus emak lah Yuswa jauh jeung bapak suka saeutik jeung nunuk jeung Dewi Nunuk saeutik ayeuna dicacana ku bapak ka dieu eta emak luar biasa da puguh meureun uninga mama da pinuh ku didikan rohani jeung jasmani ngaran-ngaran kanu jadi salaki hartina pangeran dunya terpelajar nya berpendidikan goreng-goreng anak raja tanah yang ke orang pertapan deui nya Kuma bade ku bapak bade dipangwayuhkeun bapak bade nikah deui ayeuna ka saha tadi teh Dewi Nilaningrum ti pertapan Banyukan sana tah rarasaan bapak teh kasep henteu cingeun teu atuh geus dipikirkeun akibatna gitu nah teu diemutkeun mamalana atau tuduhan batur we malah tetangga can ayeuna tuduhan batur tetangga coba itu Semar nepi ka kitu kalakuan eueuh turutaneun batur bener nur setuju eueuh tuturkeuneun anak nyeceuheu sedengkeun katinggal ku abdi bapak teh pan teu kasep ditinggal ti kajauhan bapak teh jiga pinguin kakablek eueuh mun haji apo pantes asap kana dulat segala aya sedengkeun rarai percis emer bahe Nur Widil gitu geuning tong sok kitu bokap eling beh dar sore teu isuk hayang nyanung nyawa aduh kacida moal aya nu ngelingan deungeun-deungeun mah naon sabab abdi mah ninggal gerak-gerik mah sumujudna ka bapa anu luar biasa naon kakirangan emak geura sok emak teh sakaligus di mana bapa teu damang emak jadi suster di mana bapak nyari awak emak sekaligus jadi tukang pijet di mana emak bapak palai tuang leueut emak sekaligus jadi koki jadi pelayan leres eta teh di mana bapak ayeuna kotor angeanana emak sekaligus jadi babu tukang nyesel sumujud ka bapak teh teu ngijing sila bengkok sinemah sopan santun ramah tamah DP hadap asor kari-kari ku bapak ini rek dipangwayukeun cing gableng pucus Semar ulu can pernah kadanya kasar nyarios oge tong kitu teuing lah cara selap geus gede aing teh nu gareuleuh geura waduh moal teu puas barentik curug leres tekan da awewe mah kitu kene atuh da teh mah ukuran nafsu sareng sebeuh biji teh bapak tadi sasauran ngeunaan bag-bagan hukum agama boh negara nepi ka eces jentre pertela ngomong boleh napak kana sarupa maka jeung bisa ngangon hawa nafsu teh kari-kari ayeuna bapak kalakuan kitu ilmu ajung ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh jauh jeung dicaritakeun tadi cenah kudu anu tojaiyah ieu sareng anu disaurkeun ku bokap tadi bari jeung ka anak teh surjeng nitah nyandung nah dikira cepot tek milu ngarojong kana kapalai bapak anu samodaya kitu rek nyeri emas sanajan emak inung sampeuran abdi yeuh da karasa ku abdi kanyaahna di mana si cepot kalingking panas tiris abdi eling-eling teh anu geus naplok anu haneut dikompres da ku emak bari diceungceurikan di usapan teragap deui ujang anaki tong gering ucu kanyangan emak tah kata ya dunya kinasihan teu aya dunya kinasihan hayang naon ujang teh teu pira abdi teh baheula teh hayang pes pajaplang ku bapa geuning kalah dicarek cobi galih pak ulah sok kitu kalakuan teh nah hate teh buka duit potong dikali ye dewek mah sunah rasul jang ya elah eta ngomong kawinkeun wae kitu ka domah Pak Haji Apo nu bikang tuman aing mah
Kejeung hayang nyanung non teh. Terus sok. Ya, inung silaing teh moal kapalang ku dewek terek digebruskeun ka sawarga Firdaus dulu. Sawarga Firdaus teh pitempateun awewe nu nitah nyanung ka salakina. Itu si belegug. Garwa Rasul abdi sekiai dongeng ye. Naon? Garwa Rasul oge dipangwayuhkeun ka pungkur nya ngaridoan. Tapi ku panas-panasna hate eta di mana saroge bade kilir dugi ka nyarane cenah kana tangka cau nepi ka garing tangka cauna ku panas-panasna hate. Nah di Arab aya tangka cau beja aing oge. Teuing tah dan nyarane na keur dilebang ari teh. Tong sok kitu be eling ngatubuya tah kitu ngomentaran sia teh lain ngabetem we carek aki-aki 7 mulut aja si kalalanyoan gitu nafsu teh mending ngaberung gitu bener di Bandungan teh melengkung bekas nyalahan syukur ja ditarima ku dewek ka nyaah silaing ka indung ilaing tapi ke bapak rek ngawayuh deuk itu nyikah paingan eta uga isuk-isuk ngajus leunca we terus leunca jeung takokak teh digedekeun leunca takokak dina sakuna teh kuda laut akar jambe nu kitu we nu digugulung teh aki-aki awak sakitu bebeng teh leuheung lamun bisa karecek marmot goblok sia sakitu menikmas hayam tadinya bobogaan tiul cenah tah nuhun nanakeun hak silaing teh geus dewasa kanyaah ilaing ka inung ilaing syukur tapi da ieu mah kumaha jang hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese wah cilaka geus kitu mah euy mapatahan kana beger mah abus wah pajarkeun teh ridoeun cenah mah dipangnyanungkeun geuning eta pipi gagaralang meureun dicakar mana kitu ge bina-bina teuing mun teu gabeje pucus mereka dawang aki-aki teh tong di Umar teuing nafsu teh mar nya kudu syukur make ugeran gitu kan dewek ayeuna dek init bisi rek nganteur nuhun henteu keun bae dewek we sorangan lalu deungnya wa antep mak tah bakal ka urang nyorot abong kena cenah ka aing teh inung sampeuran tah eta kah omongan eta nu dihinarkeun teh sarwana jeung bapana teh cenah bisa kompet tahun jadi keukeuh bapa teh bade ngawayuh mangga wilujeng mudah-mudahan we ya rumah tanggana cing hancur edan init aing deuleu antep nya moy ya moal dituturkeun bohong tah semar-semar ya winangnong ya winangun winangun naon semar kuncung danar wulung wah anak Siti Bentar teh bohong pajarkeun teh lurah Semar kuda Pak Haji Apo kuda pawana kuda pawana lurah Semar kuda Australia Bapak Bandara Soekarno-Hatta Bapak Bandara ku anak genti ini mah sok diruksak batin emak awewe ngaranna ge awewe atuh kagoresan ti awewe mah urang kumaha rarasaan emak ka manehna kanu jadi bapak ka bapak urang bener
sidik mama gawe damana geus luar biasa ulun kumaula daya nyebat harorea manjeun teuing gaulna jeung saha bapak aing jadi kitu euy bukan api omah oh teuing meureun tukang gambang jeung kana mah mau jeung si eta anu cereumeuh mah eta ngan hiji atawa jigana bisa jadi teh bebarengan wae jeung Menteri UU bisa jadi aduh barengan wajib aing nepi ka kieu euy saha Menteri UU teh Menteri Kehewanan kumaha atuh nya teuing ya paduli teuing wau jeung guyur teh mana kitu ge